Biar aku orang teh hirup arek kieu wae. Allah. Salat teh Rek ka mana eta leumpang kegaleongan? arek salat abi mah Pak. Arek salat naon? Arek salat maghrib abi mah Pak Hansip. Sabaraha rakaat salat magrib teh? Opat. Moal balik heula ieu mah, juk balik heula. Balik Hop, arek ka mana ieu? Rek salat atuh. Sabaraha rakaat dirinya? 3 rakaat atuh. Geus mah balik urang ya. Urang arek salat 4 rakaat. Oke ditah balik. Komo di dirinya ngan arek 3. Pantes atuh. Are maneh hirup hayang bener teh. Hayang mata kurang arek salat teh. Mun hayang hirup bener, sok sing bener salat. Lamun hayang bener salat, sok benerkeun heula eta akal. Ulah salat bari kikieuan bari mabok. Da salah sahiji syarat sah salat teh nyaeta berakal. Tah ieu maneh keur mabok, ayeuna mah balik heula engke geus cager balik deui. Aduh eta bari bener Pak RT. Hade eta hade. Tapi Pak RT ieu mah lamun mabok jabatan kumaha Pak RT? Wah, teu ngiringan abi mah.